Aduh Gusti, tengan mogok-mogok teuing poe ieu ah. Tapi lumayan ieu bebenanganna loba. Ari mulungan dinu jorok mah nya meunang pan ieu setengah karung. Eta teh anakna Ki Enda jorok banget ngaritna. Jadi pan meunang loba. Mana sih si Abeng teh eueuh wae. Mang geus di mana? Geus ngasak. Gusti, manya ngasak bebenangan amun kencak atuh loba pisan. Masalah ieu mah da anu Bu Haji bawona di bawaannya. Munah teuing Bu Haji mah geus peren kitu naoge. Manya ngasak itu mun Gusti ku loba-loba teuing mah. Ngaranna ge ngasak mulungan dinu jorok nya mah. Amang nyokotan gundukan nu batur nya dicokotan nya di dedet. Aing mah tara kituan bela, tara kituan aing mah. Ngasak mun loba banget Gusti. Menang mulungan emet Eta ieu. kuat endog bebek aya. Kamu sakurang ke sarapan sukan. Bejakeun sa ka Bu Haji sia ieu gundukan Bu Haji nya. Bu Haji mah geus bea. Geus teu boga. Can, Bu Haji kan sawana nu beda itu nambahan deui anu ayeuna panen. Emang mah teu nyaho. Nyaho. Ah teu nyaho wae emak iraha emak ngaku ah. Ya bela, mamanya seumur-umur teu wani copat-copet di gundukan batur. Nya heueuh ayeuna ngomong teu wani, nya di sawah mah nyaho nyokot nya henteu da mulai nu nyahoan. Ieu emak nyokot tek sakarung nek 2 karung oge. Mah ulah ngabohong wae na emak, mantap mama digeuleuhan wae tetangga jadi balangsak wae. Ya emak jelema ngabohong sok balangsak wae. Mama jelema jujur bela, tara cokot-cokot kos Anakna oge kos kitu si Iem, si Iem paling ngalah ti emak. Mau mungkin ngalah ka Mang Kasman. Terus kalayanan ini mah moal aya anggeusna. Amit jelema kos kitu. Aing mah tara wani cokot-cokot di gundukan batur. Iya da buku menang mulungan. Heuh nya ari jelema balangsak mah kieu dituduh wae. Wah yakin geus peren, geus nyeuseul, geus mandi, bedak barareak ah. Ngeunah-ngeunah teuing ieu nginum cai teh. Mun aya goreng bala-balana mah lebih enak, lebih segar, tapi sayangnya nggak ada duit. Gedeng dek ngaladog macan balik. Aduh, ieu mah udah menang teh di mana mun balik umroh. Geus besi ngabok. Aduh, haredang banget Panen oke, aing mah teu boga beas, kudu meuli beas ieu teh nya. Aya duit 20.000 deui meunang meureun 2 liter mah meuli beas we di Bu Haji. Gusti, Mak, tas di mana? Is. Gusti berat banget, Is. Aduh. Atuh sorangan wae, Mas. Ieu mah kemana? Ngasak, emang geus ngasak, si ieu mah biasa molor waya kieu macan udang. Lamun teu molor ngaladog. Geus amprok can jeung si Iam. Can amprok. Masalah molor kene wae, Eta Is. geuning meunang loba mangan. Oh, alhamdulillah poe ieu mah bebenanganna alhamdulillah Is loba. Lamun urang teu boga budak leutik mah hayang mah urang ngasak. Ngorang-ngora kene segala hayang ngasak. Oh nya, heueuh hayang boga beas anyar, Mak. Ke pinteran nu ngora dan ke mah kabagian naon ngasak. Ya, Mak, ada can. Boro-boro di desal aku mah dijualan wae bawon oge. Oh dijual wae can ngadesal. Can Tadi nama kagantian Yo. liter mah. Eueuh beas. Beas ge moli. Hayang beas anyar. Beas anyar. Ka Bu Haji. Coba ge ka Bu Haji. Heuh kamari mah dibere.
saleter ku Bu Haji. Urang ngerakeun sok tara ditampanan duitna mah Bu Haji mah. Oh ya kami kitu nanti jelema beunghar ieu Iis atuh di Iya. tampanan ge Aya narek alhamdulillah. meuli ka ditu ka pabrik mah. Ka pabrik moal ka haji wae. Moal Eranya. Heeh, nama bager teuing jelema teh Iya heeh. nang pamere Bu Haji kamari aya. Heeh, mage kamari dibere. Dibere? Dibere 100.000. Kumaha langsung we dibelikeun beas. Sieun dibere teh mah. Si ieu mah minteran. Oh, kunaon sih? Oh nya geus dibere 100. Dileungitkeun 100 cenah minta deui ka Bu Haji dibere deui ku Bu Haji 100. Bener henteu leungit mah. Nya teu nyaho teuing. Ah jelema eta Bu sok Haji mah minteran. dibere we deui nya. Nya dibere we da jelema bager Bu Haji mah. Geus mah urang meuli Heeh, biasa lah lah. mah hayang buburu nepi imah lah meni kuat mogok. Ieu asal panen ge Iis mama mogok capek. Nyaho atuh mah tapi mumpang-mumpung mah. Heeh, Aya teh mande mah. sok Is. Tapi Ayo. mah nya. Ayo Is. Ayo. Hah. Kunaonnya asal tas nginum cai haneut oge sok harareudang. Ari teh segar ayeuna mah usum panas teh. Amun nginum cai tiis kosok langsung pilek. Teu boga kulkas, mun boga kulkas mah nginum ge cai tiis mah cai panas deui ah. Hayang deui. Deui nyokot cai heula. Mun eueuh kaseubeuhna nginum cai haneut teh. Biak 7 gelas mah. Aduh. Seger banget. Aleh kopi mah. Hah? Aduh. Meni buru-buru jangan ieu kesang, ngirum cai haneut. Aing mah. Mak karak balik. Aduh, iya mogok banget emak iya. Emang aya nu panen gitu, Mak? Aya itu di tengah mah mulungan we ah. Ya kade ulah sarede di Tegal. Moal. Kamari ge anu kasambat di dinya langsung jengker. Sabenerna mah ieu teh awak mah teh keur teu gareunah ieu ah. Atuh gareuna nginum dumek atuh, Mak. Emang modal wae teh bilang. Minum domek mah modal wae. Nyalain besik mah modal wae gitu jadi muriang. Mah mending mana sih ya? Coba mah hayang atuh ya. Eta cai teh teh mah lain sih di Papalang. Heeh. Menang di mana sih Mam dengan abang teh teh? Di Haji Duman. Jadi Duman. Heeh. Oh, Di Haji Duman ieu mah. Balik di balik umroh. Mau bisa seriane ah. Kan kasambat di Mak. Oh, aing nafsu yang mana? Yang mana atuh ieu mah? Udah bola ah. Gedeng. Hem teh gade-gade teh. Heh. Sitarek. Masalah rek endogan. Gade dong. Ah. Ngagandengkeun aing balik. Mak kunaon sih awak-awakan wae. Itu hayam ciga rek ngendog ieu. Arek lakian meureun, Mak. Heeh. Heeh, kan deh ah. Iya. Lalaunan nginum nah haneut kene Mak tadi wing naheur cai we, nah hau awe suluh oge neangan tadi teh. Aya geuningan awi parotong. Kunaon, Mak? Panas-panas. Teh si ieu mah. Oh nya ada teh cai haneut. Lamun tiis mah cai tiis, wing kulkas teu gableg. Tapi seger ieu Oh, mah mun jeung goreng pisang ngeunah meureun nya, Mak. Meuli jum Di mana? itu di Bicakem. Di Bicakem. Geus asak kitu we kieu di si Cakem. Sak. Yang geus merek nyokot tas heula aya duit da 2.500. Nah. Mak, tambahan atuh. Kira kuing jauh-jauh. Ka warung iya duit 2.500. Oh iya, bawa 1.000 acan mabuk. Oh, emang can ngajual gabah? Can ieu dan can diirik ku mah ieu diirik Geus irik heula atuh, Mak. Heeh. Pang nyokotkeun heula itu raburan di jero. Aing mah. Ai buruan diirik langsung Wae. orang dijual. Alhamdulillah ipare mahal gadean katambahan deui bari jeung saeutik ge. Aya bekal akhir bari ngawinkeun si Asep meureun. Paribasana butuh-butuh teh gadeana dilemparkeun deui ge babari. Itu aya pare saeutik deui can kapoekeun. Rek nita mah oda karunya keur ngalahankeun pare. Ke kedeung deui mah nita mah oda ah. Ya, laporan. Ah, wing geus mandi mama ah. Merang deui meureun. Mana gabah nasi Mak? Duh, menang meureun Mak, 2 liter mah ieu beasna. Gabahna menang 1 kilo mah. 2 liter ge lumayan ieu. Inang mulungan apa nang madog, Mak? Bulungan ah aing mah tara pudag padog ieu. Nang madog.
Cokot nyiru atuh, Mak. Nyiru. Heeh. Ah, wing geus mandi mamanya atuh Ke deui mandi meureun. deui, ke mandi deui. Ah, Mandi wae ah. Mending ngararebul kieu geuning emak. Lumayan ya ah. Sakilo menang tak 6.500. iya. Diliekan we mendingan ge ieu, Dilihat mah para reuri ka suku ah. Kurang tapikeun heula nya. Pinter da anak emak teh nya lamun diajak gawe. Hanya heuh mate ah. Tapi kunaon sia teh musing wae ayam. Tapi ngomong-ngomong gini parean, Mak. Hai, coba atuh ulah kitu nah. Geuning aya eta saat Duh, samata. Ieu tadi tinjakan kieu tadi. Nganggeus wing atuh ah anu ka sawah ayeuna mah ah. Ya ka sawah. Heeh, arek ngasak. Tong anak mami bulis kieu. Nyakeun bae, Mak. Wing ka sawah nya mana eta? Nah, ka sawah geus barareak. Aya. Sia yang diperkosa ku tukang rontong Nyakeun bae atuh mah tunggal poe ieu diperkosa ge. Diperkosa teh hayang. Nya hayang geus lila mah wing nomor kaos ah. Lumayan ieu mah. Kan mah pan arek ka sawah deui. Milu nya isukan. Entong geus di dieu we ngajaga sia geus nyeuseut geus ngejo. Geus ngejo geus naon. Hayang ngaladog ah. Nah ari geus peren mah. Ya geuskeun nya. Nu penting mah ngaladog ge geus peren mah. Teu naon Heeh. ngaladog. Yang ke ulah henteu ieu beresan deui asupun ka karung. Heeh, ke diberesan. Eta mah nyokotkeun karung hiji deui ya. Ya, Godam, di mana sih mana dona ah? eta di liswar. Mun karung mun di joro liswar alabatan neundeun emas. Ya, Heeh. geus wing arek kulin heula ah. Geus peren mah nya. Heeh. Kayak mah mau HP goreng pisang hiji. Heeh, lamun aya duitna ah. Tadi kan duitna ge 2.500. Heeh. Tuh hari kitu mah nya karunya aing teh yeung ka sia. Kan hanjakalna we sia teh musing wae aing. Bu Haji keur naon? Nyoker Ih, kieu aya nu loba duit mah isuk-isuk, geus cameduk we nya. Bu Haji. Eta mah udah mawa ade gundukan Bu Haji sia. Piraku bela. Tapi aku ngasak mun beli dia lo eta na begonangan. Di sawah batur meureun, urang geus peren oge. Apa nu Bu Haji hiji deui beli itu aya oge di alaan ayeuna. Oh, si sugan teh can diaralaan. Terus sendalah meni alus Bu Haji mah nya beda we nu loba duitna mah nya Bu Haji. Oh nyaho atuh Kawan bela. keunah Bu Haji. Ulah kos mana sendal kos itu wae sendal jepit. Bu Haji mah teh boga salaki ge alus wae papakeana sendalna itu. Ya ngomong-ngomong sakit mah teh balik-balik. Oh, uang jadi randa ge kagok tuh dah. Ah, Manya kagok, mana begalis ieu Ya. jiranda ge. silakan teh meni kebung oge dompetna ih. Ih. Wah nek ka ieu naon Ulah yang ngeclok wae bela. arek malilipeun nek dangdan Bu Haji ah. Hayu tuh Bu Haji kadi minjem duit tek minta cai. Minta cai jeung naon mah. Ka amil, wing panas wae nu pota tangga ini geus kabeuli deui itu tuh motor coba ayeuna coba. Terus eta minta cai kami jeung naonna. Nyame hate wing tiis Bu Haji ah. Astagfirullahaladzim. Sumpah wing mah ah. Bu Haji kita boga salaki lega sawahna imahna alus. Yang mentak teh usaha bela usaha. Nya ka salaki uing usaha. Ah. Nya salaki mana usaha ge tahu balik-balik geuning. Nah, tuh kan kawin deui ge kagok tuh udah bisi keke urang kawin mainna balik deui. Geus ari tuh Bu Haji ih 100 we. Teu boga duit pisan Bu Haji mah kan geus panen. Yo padahal mah usum dibuat bela dibuat sia teh atuh. Embung ah nanaonna dibuat hayang buduk ah. Itu Bu Haji duit loba ge jeung naon sih paeh mah moal mawa duit ieu tuh Bu Haji. Sia teh bela duit jeung naon coba. Itu lagi Bu Haji masih Asep teu jeung Bu Haji ieu meuni. Alah, keur ngagarosip ya ibu-ibu. Ayam, aing cuma ngeclok duit 100 ge meuli teu dibere ieu. Piraku, emang duit kamari teh be ya? Nya bari kita si bere pan 100 Ya ieu mah lajan oge mah. Oh, urang ge geus beak. Duit kamari teh ya. Kerajaan wae. Mana beak duit kamari? Beak. Ya manya itu mi kamari mani 2 kali nu ti heula kapan henteu. Aing ka mana baju duit nah? Kamari leungit. Katanya sia longan aya Tapi oge. pas nyeseh teh aya di kantong celana jero. Siapa enggak bohong? Tanya puguleut nyeplos meureun nya ti dieu teh langsung aya di ieu Ini Bu tah. Haji, siapa kitu? Banggus lah, da kamari. Aya sia mah nyawa bohongan bela. Mana rek ka mana sih? Urang arek roti bang. Kan nasi wae ge geus Di berat majelis hidang. talim boloin. Talim. Ah, Anya mana mah ngarep berkat ya. Wah, itu lagi sawah nang ngalagaan deui ieu bagi deui nya ayemnya.
Masih nya bagikan wae mah atuh nya loba teh bagi mah nyesa-nyesa. Bu Haji jeung naon duit sabala mah Ya, ya. pae mah ka bawa. Ya. Mana gini nyangan wae duit ya. Ya, urang ada teu boga duit. Boga duitnya ya, Bu Haji mah kan duit teh kudu diteangan ya nya. Ya, duit nyalampirkeun sorangan meh Bu nama. Haji mah ngagesek tembok ke duit daratang ya. Ada bagong batur teh ah. Itu Bu Haji. Ngomong iya meninggalis banget. Aku rek rotiban kudu geulis rek rotiban sugan we aya nu kapikan. Ya mana meuli baju anu di Haji Nica deui. Mah baju baheula. Baju tahun 80-an. Heeh. Hmm. Itu Bu Haji. Naon si Bella? Mana mah ka Odah mah nya meuni bebeanan sih ya. Oh iya, Oh, kan ini mah karunya. Ya, kamu ada mah brek-bregan. Saya boga sayang. Henteu aing keur ngaca tuh aya kaca. Oh, geuning aing spangling nya ya orang rotiban ah daripada ngarayu we Bu Haji. Ayo ah. Ayo ah. Iya. Korek kan mah haji-haji ge nya. Baik ya, baik oke. Makan ngurus. Wae nu ngalayan dia Anak pae. boga, salaki jauh. Ya duit loba mah babari ya. Ya 100 kayak daratan. Ya emang anu paeh merean duit. Aya pan teh aya nu hirup. Ayo we Bu Haji mah mesti ngeusan mah teh rotibana. Nyawa babari karek dibere Ya. 100.000 geus saya pinjem doa ya Mana ya. mah wae keur mere minjem mah mah dakanan nyewaan we gendak ieu. Heeh, nyewaan barondong. Bu Bu Haji arek iya haji-haji itunya ngilu pengajian. Oh nya urang ge osok ieu mah keur teu mogok nya ieu mah mogok tas Bu nagihan. Haji bareng. Ya apaan geus saya batur si Bella. Eta kade po si Bella mah nya arek pengajian bajuna kos situ. Nyarek mandi heula meureun manehna di mana kan nyamper ka Oh, imahna. kade ditiung gitu. Oh, da batur ge hidak, ah. Nya beusing. Kamu teu boga bere tiung mana ya? Eueuh, tiung urang laleungitan ah. Kata halus tiungna. Cuma meuli di online. Duh, meuli di online da kurang geus tare bere nganjuk. Bu Haji geus tara ngajuk-ngajukeun. Urang ngarek mangkat ah beuh barang Nganjuk matet. ya. Teh katinggaleuun Kamu naya berangkat nagihan ya. Heeh, keur dibere konsumsi. Ayo. Anak mah oda bikin geulis wae eta bajuna meni biru-biru kitu. Mending sih daek ngaji mama saeutik-saeutik ke ilmuna sugan dipake. Ulah nipuan wae batur. Menang oke ya beas 2 liter kurang deh teh duit mah sudah lah iraha we mana nu boga duit deui mahal lo beas teh geuning nya naik daun pare sih Hei, teh geus keur naon? pas meuli beas ya 2 liter Oh, panen-panen meuli beas. Betul mah desel atuh di mana-mana oge. saha nu panen ieu batu nu panen nu boga eta sawah Ya, ngomong-ngomong orang roti banju ah. heueuh nya Oh, geus lieuran teh rotiban. tinggal sih Oh, baturang ngajakan si Bella aing nungguan wae teu datang-datang. ya ini kan pesen lah beas ya imah masih Nya geus bawa we. kok bawa Heeh, keteuneun di mana gitu. HP kenapa nya Heeh. HP-keun atuh di ibu-ibu itu tuh. Ayo, ayo. si Bella mau ditungguan Moal mainna mah lila mandina ah, ngeusan manten. aya konsumsi Oh, konsumsi lagi ya mie sambal, bala-bala hanut, goreng pisang, goreng bolen. Mau penghulan nyaho Pokoknya nyaho lah roti ban didinya mah pasti aya wae kadahara nungguna. saya tuh pengen titipnya Ini panas, ini mana tuh apa ini rokok. payung piraku ya ieu mau payung ya Gitu. ini ngomong-ngomong ka mana ke Urang titipkeun ka pinyai ah. wow maneh Wow, babaturan bageula. yang itu Kadang ya. titipnya Tungguan. Tereh amat sih am Tereh deket ayo ah. Geus peren. Geus mandi, geus naon. Tinggal ngajentul ayeuna mah. Sanarian ieu beurang keneh mending geus peren. Tapi awak dan teu geus cager ayeuna mah awak rasa. Assalamualaikum mak Waalaikumsalam. damang mak Arek naon mana jupe ka dia? gimana geus ibak Geus mandi aing mah. ya urang ibak mah mandi Arek naon sih? geus teuing sih Arek naon mana ka dia? diam ka mana mak Sieum ngaladong. ayeuna mah rek diajak ulin Ulin kamari dia teu Mak, bener mak, sih ya. mak geus mandi ini teh dilipan mak ini pucet mak Aing dilipan-lipan teuing aing mah geus kolot. ah ya ambe geulis mak eta bibir meni pucet mak teh meni goreng boga bedak tuh mak Ya boga bedak mah. dandanan ke urang mah ambe geulis Mah didangdan. Ambek iya mun glowing ya bibir ambe heeh. Sebenarnya. oh iya mak Bener dagoan bu Supaya mah. benang wae aing teh anindungna
Teu anakna barolokon kabeh. Jupe. Ya mah dangdan nasi gelis. Gusti tinggal kus ieu mah sok tara di dangdanan kus ieu mah. Coba mah. Mana padahal Pipin halus banget mah. Mulus mana? Beda jeung si Iya mah. Beda si ieu mah karada. Oh, nya labatan kos naon mah. Cita gelis nyepe. Nyanyi reka mana tuh daun Jupe tara ngaladuk Dia mah teh teh sekolah sabaraha mah. Tapi di make alusan kene emak jeung si Iya mah. eta teh nya mah tara aya jerawatan. Di bening kieu. Mama lak kene ka bos. Bos naon? Oh, ya bos lontong. Mana borang teh ieu mah. Oh, ada sugan urang teh kaboro. Teh kaboronya. Ini mah itu cokot teh biasanya di mana sih? Yang saya bareng di ditu, di Binyai. Ayo. Ayo ah. Tais, ke urang ditenen di dieu. Hoh, geuningan eueuh. Naon? Tadi urang nendeuna di dieu beas maneh. Cenah di Binyai. Nya jauh teh ka imah Binyai mah ah. Terus kumaha urusanana Ya teh ya? nyaho, da Ngaji urang mah, teu beas aing leungit we. Aing kumaha Kudu teuing ah, nya mah di dewe atuh. Ku gue tage duit nang tipu haji maneh mah. Tadi urang teh di dieu bener, di dieu tah. Mu gantian tama maneh ngebohong ka aing. Ya teh mah terserah maneh ah, urang teh di dinya. Oh, terus kumaha iem? Udah teh urang sabalik urang balik ah, mau ada beusi niangan we ah. Kos kitu maneh mah iem. Banget sih mah tuh aing kumaha ngejo ya Allah ting. Burung eta mah. Para rogok nanaon ku sorangan tapi salubuk deui ge pereng sih panen teh men kumogok na ieu bari nagitan no Ayo sih ieu mah kos kitu. ingis kunaon Apaan tadi teh orang teh meuli beas Bu Haji, Oh, diajakan ieu roti pan ku si Iem tuh. terus Kita nang ka imah ge ulah waka cenah dikuhapekeun we cenah majar teh. Pak teh dikuhapekeun teh diteuneun dina itu di kebon. Balik teh eueuh. iya dibawa meureun ku manehna Urang ngajin teh da tinggaleun. Padahal mah eta beas nang sakitu-kituna Bu Haji, duit nang ti Bu Haji teh ya, urang teh boga maneh mah lalawara tuh dage lain langsung ditunda Ya, da teh dina itu da ngomong na dititipkeun. Urang percaya we, aya nambung tanggung jawab manehna. oh eta saha nu nyokot si piraku batur mah Nah, dan jadi kebon Bu Haji. ya ada batur paling ge nyangkana teh runta we eta teh da Tuh makanya beas kumaha Bu Haji. heeh puguh Nah, deui lamun aya mah meuli deui. udah duit teh dua kalau kamari pana pakai meuli beas kabeh is Tunggu pakai jajan budak Bu Haji, orang teh bagi-bagi gitu. ai salaki mana sih ngiriman Kalau kita orang tuh benang diharapkeun Bu Haji. aing mah teh si Bella teh si is boga salaki teh kos salaritu Oh nya. mendingan Bu Haji atuh anu lengoh Heeh, salah kita yang kudu bener teh nya. mendingan jadi randa isa kos itu wae mah Orang sana meureun ngeunah nangieun anakna doang nya. harayang nyieun anak we geus nyieun anak mah taringgakeun Mending ngaresikoana bener mah. tadi si Bella kita dehan pajar teh boga duit pisan cenah rek pinjem duit cenah sakina we balik-balik 11-12 Bu Haji, salah kita. Nama. hanya mendingan urang lengo iis Bu Haji ngomong-ngomong boga biasa sih, ngecul kok tuh. oh nya aya di imah meureun paribasana 2 liter ada can ngagiling Oh, kumaha sih urang teh boga jeung aya. arek nita maoda ngagiling ge kayak didorong bareng-bareng lah maodana can harieun Aya ngasaan biasanya rokok Bu Haji. aya 2 liter mah ke gampang Tadina mah era ku ka Bu Haji teh tunggu ka Bu Haji kene. ya kumaha sih daripada teu dahar iis Soalnya tuh nya Bu Haji nya. ayo garableg salaki tengar kosarari tuh weh ngado nyarieun anak dirasikoan henteu ya mendingan urang atuh nu lengo bebas rek aditu ka dieu ge Aduh, aing mah rezeki mati mana weh. Roti ban teh jadi, boga beas pan 2 liter. Tuh mah ya meungeus. Jauh jeung si Iem ge. Mama tara dangdan tuh da ge Jupe. Pada ondang sang kene emak beungeut oh nya mama tara aya jerawatan tuh da ge. Semua. Gelisnya bus Mak, ya juga seueur naon indung aing meni kos meong congkok.
Sebab bisa banget ah. Emang ngaca. Arisa mah jahat banget. Ini arek dijual. Oh, sadar kajuan mah kadang-kadang apa ya Ma, geus. ngaca gerak ma. Dia mah sok saujono. Geus si Jupe ge ieu Kenapa gua kes meong congkok? Gusti, aing mah tara dandan ieu pasti aing pangling. Ngaca. Ngaca di jerong. Buru ngaca. Gusti. Arisa naon si Jupe geus ngajual aing, geus ngajual kaparawanan aing. Ayeuna si indung aing kos meong congkok. Gusti. Kabur. Ya, mangkat. Mana si Jupe? Mangkat kabur. Ame kos genderuwo ge ieu. Heeh. Aduh Gusti. Mama aya wae. Ah, Anya manehna nawaran aing ti tadi dangdan supaya geulis da ieu. Itu ya wing oge baheula dijual. Ah Gusti. Untungnya wing tadi perkaos oge. Ini kayak mari dijual meureunna. Oh, dijual mah ka itu. Gusti. Karongsokan. Serius gitu ya si Ya, heeh. Jupe ampun dengan Mak gak usah panik. Soalnya menang beas. menang beas. Schedule kan sih. Menang di mana iya? Nya aya we teh rotiban mak wing teh. Gusti dengan menang beas, dua dibagi eta. beas Oh meureun. nya. Tapi ieu mah geulis henteu. Ini goreng. Gusti dengan Dereng. si Jupe mah kuat nemen pisan ka aing teh. Tuh da sia tara ngadangdanan emak ya. Goreng reis mangkat tah. Kita ejokeun Aduh Gusti, si Jupe mah ampun teh. Kurang hidang banget kos meong congkok ngajar teh pangling cenah. Teu boga indung teh rada kurang teh bener-bener ah. Nya, gimana mau belaki dong. Oh, nu Bu Haji. Haji Acim mah Haji Aci mah enggeus ngalaan laku. Barang si kamar teh genep-genep. Ya bela dengekeun ya mamanya saumur-umur mulungan ngasagan oge tarawani cepat cokot nu batur. Diem. Kedeung teh bertemu Beli kembung oge dompetna ih. Wah nek ka ieu naon Ulah yang ngecok wae Bella. arek malilipeun nek dangdan Bu Haji ah. Itu ka dieu. Kunang seuri sih. Aduh, tolong kasih. nya panas so. Kan masjid itu mah jauh. Iya. Lembur itu mah. Ieu kumaha jelema nu di kapo HP na eueuh. Yang surang teu heula titipkeun di ditu tuh di Binyai. Nya. Titipun. Heeh. Eueuh, puku pinyai. Kuat saiki.